Iya mah ya. Arek liaran teh terus sebelah dibawa mochi sebelah. Mochi teh ciri khas makanan orang Sukabumi. Nah, eta mochi tek dibawa ke Bogor ke Kebon Raya. Arek silaturahmi jeung baraya urang Bogor. Sudah halangan. Mudah-mudahan lancar di jalan. Iya budak candi bejaan deh. Arek silaturahmi jeung DS Channel jeung baraya DS Channel. Mudah-mudahan atuh bisa ya papanggih jeung dulur anu di Bogor. Mun eta kemarana ya liwat-liwat acan. Sia sok araya budak teh laliwat. Akan mandola. Dah, Aya naon? hari mana di geruan teh aya malan kan. Kadieu ya penting ya lu. Ayo caritakeun kadieu. Pan gitu geus teh malan. Aya naon? Parete, Hari mana di geruan teh teu ngadenge kos nu tolek wae. Diuk tadi dia tah. Epi omongan. Penting. aya naon? Lain ieu pan teh geus dipieun aya kabar nu ti Bogor DS cenah teh hayang silaturahmi tah urang teh kudu karitu ka Bogor silaturahmi Maka itu ke Bogor. aduh ampun ka Bogor silaturahmi Pan BG ke Bogor. Maka itu ke Bogor. Astagfirullahaladzim, ari ngomong jeung udog kieu ya. Lain kasawarna ka Bogor, nyaho teh Bogor maneh jadi sanu. Mana pencetan ieu ke Bogor, lain ke Sawarna ka Bogor. Eta DS Channel hayang silaturahmi. Tah, jadi pulang teh kudu kalitu. Tah matak kuring ieu mawa mochi makanan his Sukabumi. Nah, mochi. Nyaho. Ampun. Mochi. Aing kupat tahu. Aduh, ampun aing. Nya mochi. Wah, geus mamnet. Hayu, eta mah ieu we sampeur budak si Ewok jeung si komandan. Maaf bener jeung maneh mah ngomong. Hayu. Ini bawa aja tah. Ampun jeung boga anak buah kieu ya. Ayeuna mah kieu we maneh sampeur cenah mah urang arek ka si Ewok jeung ka si komandannya. Can dibejaan, Bang. Heuh cing kitu lah. Maaf bener jeung maneh mah. Heuh. Oh. Lipstik heula ameh beureum. Lipstik beres, halis beres, sabedak ngtos, beres di dandan. Kan hari arek aya tamu mah kudu dandan ameh ka jeuleuh geulis. Ieu deui tamuna anu ti jauh. Kudu geulis lah. Kudu geulis supaya ulah isin ka jeuleuhna ieu goreng mah. Kamarananya ieu bararudak si Serli jeung si Nisa can aya ulin ka darar ieu. Ya kesel kieu sorangan bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karak datang ya waces. Dari. Dalaharan ieu kue teh ieu, nih Ser. Dalaharan. Ai Nisa, magang mah kumaha geus beres? Alhamdulillah geus teh. Oh, alhamdulillah teh. Kumaha rek lanjut kuliah moal nih, Nis? Insyaallah teh. Saya lagi amun geus lulus arek kuliah teh. Oh, bagus eta tuh, lanjut kuliah. Saya lima karena kelas 2 ieu teh. Ya tetep, tapi aya rencana mah kudu tetep direncanakeun, kudu boga cita-cita, Ser. Bagus eta kuliah, hade. Ayo kunaon nyarelekeun teteh bae? Teteh gelis amat. Heuja teteh beda gelis ayeuna mah. Banyak Nis. Arek ka mana gitu teh? Serli, Nisa, naon teu inget kitu. Teu inget naon teh?
Pan poe enak rek aya datang kan urang. Rek aya tamu. Tamu di mana teh? Tamu ti Sukabumi, rek silaturahmi kan urang. Eta tamu nu ti channel Balakacius. Oh teh kan inget. Ramean tuh teh. Setuju ka saya? Teh geus disiapkeun cenah jamuana. Heueuh teh. Tenang, masalah kue mah aku teteh geus disiapkeun tuh dodol tenjo tuh geus aya 10 kilo. Heeh, mangkana kena geus geura bejaan nu lainna. Lajung ke dagoan di pasir, engke teteh tinggal nyusul ka pasir, nya. Teh, lajung geura balik teh. Kekering yang mentok bener. Heeh. Kita sekali lagi minta iya teh. Itu tuh baru gak kue kidinya di mana? Ay parete teh kira-kira ngageuingkeun teh aduh urang keur ngimpi parete. Heuh, maneh teh kunaon eta meunang ngagajlong kitu? Astagfirullahaladzim, modon hees wayah kiwari oge. Luas parete. Ayo. Diuk parete. Aya naon ieu teh? Aduh, lain kieu ieu teh. Naon ieu teh parete? Ngageuingkeun teh peuteun ngaruruas sagala rupa ieu teh. Aya naon parete? Wah, geus teu nyambung deui wae ieu mah ngawangkong gayung kieu ge oge ampun, boga anak gua teh. Kabeh tarorek ampun. Iya. Kieu kuring teh narima telepon kabeh ti DS channel. Hayang silaturahmi di Bogor di Kebon Raya. Nyaho tuh Kebon Raya maneh? Oh, Kebon Raya. Teuing da urang acan kumsi ka itu parete. Is lain ka Bandung, ka Bogor, ka Kebon Raya, urang silaturahmi jeung DS channel. Pan tadi ge kitu, kuring teh ngomong teh kitu. Heuh ngan maksudna pan kuring mah teu boga duit. Arek piknik ka itu teh kumaha tah? Aduh, ampun. Tong hangarit lah engke we eta urang piknik we piknik mah. Piknik terus ngadaguan tadi geus nelpon wae di DS channel. Duit di pikiran. Gampang soal itu anu penting mah ini soalnya. Aing ngaharewas kadenge nya. Astagfirullah. Oh, Pak. Bejaannya si eta, Sa. Si komandan. Si komandan. Heuh arek di bejaan si komandan ngeun ayeuna mah bangunna teh sareke nih ting udang ting can. Heuh. Ayeuna kuring ngadaguan di mana? Nah, ari maneh putorek teng kurang piknik ka Bogor, Kebon Raya, urang piknik. Ampun. Kieu we ana malah maneh dagoan itu di nungguan di si jalan we maneh mah nya jeung komandan. Pan kuring ge tadi ge nanyakeun kitu. Heuh hega atuh nya urang ngageuingkeun heula si komandannya. Oh, di si jalan ngadagoanna. Eta sapatu poho deui. Coba eta. Sepatu kade pake, sepatu dipake. Heuh pan arek ieu ge. Kayak di ditu di si komandan pake nanya. Oh, di si jalan. Dasar si duduk ketemu hansip teh tau. Kok paling pisan. Ampun, tikusingkeun. Aduh, jambara. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jambara. Barang jam 1 kan. Aduh, nanti kebagian jaga nih, ya Allah, ya Allah. Aduh, gening lalu saya. Aduh, tunduk komandan ya. Aduh, kaler mana ya kaler ya? Kaler. Mana lawang pantau dia? Rapat ya mana ya? Dan hayu urang piknik. Bawa ngaruru pas piknik naon teh? Piknik. Luas wae komandan. Arek deui ngajakan piknik. Ka Kebon Raya. Parete dianggap bewok mah. Geus persiapan manehna ge geus gaya. Make sepatu, make Eta bener, parete ditanya. bener.
urang gak kayak itu lah balik Sok lah. dua parete mah. Mau kuring kuateun tadi. Kumaha? Pokoknya mah serius sih mah. Pana aya majarkeun teh. Aya nu ngonang cenah DS channel cenah. Saha DS channel teh? Itu baraya ti Bogor ti mana cek parete pon mah ngajakan silaturahmi eta teh. Mantakan parete ngajakan. Terus ini nanti piknik ke kebun raya bari silaturahmi. Ayo atuh. Ayo ke papangi di ditu we. Soalnya kuring arek ngarisakeun lah itu sakedeung. Ya kenon. Ngarisakeun itu pipiaraan. Oh, mah. ayo Papangi di jalan. Di jalan lah. Ayo atuh. Atuh buru di situ. Ayo Kayak di si parete. kela pokok di Ayo tinggal naon. tadi teh komandan teh henteu janji jeung warga. Aya janji naon itu bakat si komandan mah keur waktuna dibutuhkeun teh. Yana komandan mah bisa janji mah teu bisa dingking soalna eta mah awewe ampun bengok ya komandan kan itu berangkat lah karunya eta Bakat akhirnya aya si komandan mah ada kantor nyamplang ke